Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pang ijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh ka Nyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita si Openg sesan siluman Gunung Cermai bagian anu ka 5 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Acek Yeni ti palihan Majalengka. Kangge Acek Yeni ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketik kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina tepas ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon? Mamang masok bingah gitunya. Upami maosan komentar ti para wargi sadayana teh. Atuh ngana teh nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng si Openg bagian anu ka 5na. Kumaha salajengna? Sor cikopina, betot simutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung des. Para wargi sadayana, harita Jakalodra terus lempang mudun nurugtug anu akhirna nepi ka tempat anu leah didinya jalan beki gede. Jakalodra terus lumampah mapai-mapai eta jalan anu berasna sup abus ka pilemburan. Barang sup kajero pilemuran langsung wangunan kahiji nyaeta warung sangu pisan. Di eta warung nyadiakeun rupa-rupa kadaharan kayaning uras ulen karedok sangu liwat jeung sajabanana deui. Atuh harita sup Jakalodra asup ka eta warung laju mesan sangu liwat. Atuh si ma warung anu boga eta warung gancang ngaladangan ngawadahan sangu liwat kana talawengkar anu di sasarapan ku daun cau. Deungeuna make beuleum peda jengkol ngora tambah sambal tarasi jeung lalabna daun surawung katut daun reundeung. Deker we Jakalodra harita dahar bangun anu ponyona keranan. Beres dahar leguk Jakalodra nginum bangun anu halab-habnaker tuluy eureuleu turab bangun nikmat.
Geus nginum tok Jakalodra tumanya. Na lembur naon ieu teh mak? Cek Jakalodra. Oh, katalah nama ieu teh lembur Salabintana Ujang. Dupi Ujang bade ka mana atawa muli ti mana ieu teh Jang? Cek si Mawarung malik tumanya. Kuring mah di Gunung Karang ieu teh mah. Ari maksudna mah rek mulang ka lembur ka sangkan urip. Jawab Jakalodra sajujurna. Uluh, tebih keneh atuh. Uluh, tebih atuh ti Gunung Karang mah. Dupi lembur sangkan urip di palimanana kitu Sujang. Si Mawarung jadi tetelepek. Sabab maneh nama kakarak ngadenge aya ngaran lembur sangkan urip. Ari sebenerna mah tebih mah lembur sangkan urip mah ayana itu di tutugan Gunung Cermai. Moal nepi dina waktu sabulan alampahan lamun ku leumpang mah. Cek Jakalodra bari nunjukkeun ke arah lembur sangkan urip. Uluh, tebih atunya. Ku tante kitu. Mama maklum terang-terang acan di palimana eta Gunung Cermai teh tara ka mana-mana si Mama Ujang. Cek si Mawarung oloh. Teu naon lah mah. Ke ari ieu kurut dahar sabaraeun mah. Tos we atulah haratis ka Ujang mah. Makarunya ka Ujang anu keur lumapah jauh. Keun we lah hitung-hitung ngalarisan Sujang. Aduh. Nya bunga nu aya hatur nuhun ari kitu mama. Kuring ge rek permios we nya. Ayeuna kuring sajarek nuluykeun di lalampahan. Oh nya, hanjug atuh Ujang. Kade sing hati-hati di jalanana Ujang. Nya mak, inuhun nya mak. Atuh kenceling we. Jakalodra tuluy kaluar ti eta warung. Laju ngalengkah leumpang nuluykeun deui lalampahanana. Jakalodra leumpangna ngaliwatan pilemburan. Biak lembur tuluy nyorang pasawahan. Nyaeta jalan anu kenca jeung katuhna sawah anu ngeplak. Parena keur sumedeng koneng matak waas katingalina. Siga amparan permadani we. Angin leutik ngahiliwir nebak daun pare anu kadenge sing korosak pating aroyak pating arulang jeung ngagupayan. Buuk jeung iket Jakalodra katempok ririaban katebak angin. Kirawanci tunggang gunung geus kaliwat Jakalodra punten. Kirawanci tunggang gunung geus kaliwat. Jakalodra geus beak nyorang pasawahan. Jalan beuki jauh beuki leutik anu berasna ka kebon awi jeung kebon gombong. Karasa di dinya mah hawa teh meuni tiis tapi parwek lantaran kahieuman ku ruyuk-ruyuk awi. Beak nyorang kebon awi tuluy mapai jalan satapak berasna ka kebon euri. Harita wanci geus meh nyedak kaburit. Panon poe geus ampir ngarelep di beh kulon. Cahaya layung hibar di tebeh kulon. Jakalodra jadi luak liuk neangan tempat keur ngareureuhkeun kacape. Kabeneran di beh kulon anu rada anggan katenjuk aya saung huma. Atuh teu loba mikir deui Jakalodra gancang muru ka eta saung. Jog anjog ka eta saung. Di jero saung katempok aya palupuh anu diamparan ku samak pandan. Masih alus eta samak teh sigana anu bogana anyar ngaganti. Nya geus kitu mah Jakalodra ngagoler di dinya ngareureuhkeun kacape. Bari ngagoler teu karasa hiliwirna angin nebak kana awak jadi nikmat. Karasana jadi heuai, mata jadi cepel tur berat. Atuh
bareng jeung poekna alam pawanangan reup Jakalodra oge meuremkeun panon kiwari beurang geus kaganti ku peuting Jakalodra ngendong di eta saung. Untungna teh barekah salila Jakalodra sare di eta saung teh kajadian naon salamet nepi ka isuk deui. Kabeneran di eta saung teh aya kastrol malahan aya beasna suruhna aya korek apina oge sayagi tuluy asin ngagantung dina paku atuh meuni asa disadiakeun Jakalodra teh gancang mirun seuneu tuluy ngisikan beas ka pancuran anu teu jauh ti saung caina ngagolontor anu ditalangan ku awi sapotong sakalian si beungeut bebersih terus balik deui ka saung geus kitu nagogeun kastrol tujuanna arek ngaliwat. Kapaksa ieu aing ngaliwat milik bahan anu batur da kumaha deui beuteung kaburu lapar ieu teh tapi lamun geus dahar ku aing rek ditunaan duit we keur gantina mah dina kastrol muga-muga we anu bogana ulah ambak ieu sanguna diliwat ku aing cek Jakalodra ngakalecok dina jero hatena. Harita teu karasa liwet teh geus orot caina hartina liwet tereh asa tinggal ngagarangkeun. Jakalodra rurat reret sugan jeung sugan we nimu keur deungeunna. Nalika keur rurat reret kitu breh teh katenjo aya bungkusan anu diselapkeun dina tihang saung atuh jung Jakalodra cengkat laju gap nyokot gantungan anu diselapkeun di luhur teh laju dibuka ana breh teh bungkusan uyah hate Jakalodra meuni bunga sabab asin ditambah ku uyah saeutik geus kitu mah Jakalodra kaluar ti saung luak liuk deui sugan aya nu bisa dialah breh katenjo dina galengan huma aya tangkal cengek jeung terong malah dina gawir oge aya areuy kicipir jeung daun antanan memejeuna dialah teu loba mikir deui Jakalodra gancang muruk ka galengan huma tuluy mipit cengek terong kicipir jeung daun antanan geus kitu balik deui ka saung. Balik ka saung kasampak liwat geus asak sang asin anu digodogeun di luhurna geus hipu atuh gancang kastrol teh diangkat tuluy liwat ditumplekeun kana daun tisu selebung liwat nyelebung panas keneh bari campur jeung bau asin pedah sanggeus liwat ditiiskeun sakedeung teu anta parah deui celebok Jakalodra dahar keletos ngakugugut cengek kicipir jeung daun antanan dicoelkeun kana uyah tuluy nyiwit asin laju digalaukeun kana liwat dicocol tuluy dihuapkeun meuni beureumbeuun tak bangun anu pedo nakranan. Beres dahar Jakalodra teu waka indit tapi ngadon ngabaheuhai dina palupuh bari nyarande kana tihang saung ngararasakeun beuteung anu seubeuh bari mencerong ka tebeh wetan nyawang panon poe anu geus meujeuhna wanci haneut moyan manuk tikukur katempo sing geleber macokan pare huma parebut jeung manuk piit sorana rame mata kuas kadengena kira-kira wanci rumangsang jung Jakalodra cengkat tuluy nundaan duit dina palupuh deukeuteun kastrol maksudna mah keur ngagantian kurut anu di dahar bieu
Geus kitu koloyor Jakalodra ngoloyor keluar ti eta saung. Maksudna arek nuluykeun di lalampahan. Tapi barang geus aya di luar saung, harita ngadadak cili Jakalodra jadi curinghak rancung sabab ti kajauhan kadenge aya sora anu menta tulung. Tulung, ceuk saurang sora lalaki. Sorana beuki ngadeukeutan ka palebah saung huma. Teu loba mikir deui, celeng harita Jakalodra loncat ka luhur gawir. Bari ngawaskeun ka palebah datangna sumber sora. Barang breh katempo aya saurang jalma keur lumpat sakalumpat lampetna. Sedangkan di satu kangeunana katempo aya maung lodaya si belang anu keur ngudag bari gaur kata maung gagauran. Aduh cilaka eta jalma teh keur dibeberik maung. Ulah diantep aing kudu nulungan ieu mah ya, cek Jakalodra. Geus kitu mah corelat jeleng. Jakalodra loncat tuluy beretak teh lumpat sajarek nulungan jalma anu keur diudag-udag ku si belang. Jeleng cilegedeg harita Jakalodra geus ngacilegedeg megatan maung anu keur lumpat bari ngagaur. Atuh rong si belang teh ngarandeg siga nu kageteun nenjo aya jelema di hareupeunana. Gaur si belang langsung gagauran. Sedangkeun ari jalma nu diudagna harita jujumpalikan dina kebon eurih. Sanggeusna ngarasa capeun. Sabab tadi teh manehna ngaluncatan gawir bari ngalabuhkeun maneh sabab geus ampir diroeg ku si belang. Aduh hampir aing dijieun kanan si belang. Aduh tapi ka mana ayeuna si belang edan nya euy. Aduh cek eta lalaki. Manehna ngarasa heran sabab maung geuning eueuh ngudag ka dirina. Kumanehna tacan katenjoeun yen si belang teh keur dihadang ku jajaka ngora anu katelah Jakalodra. Sedangkeun harita Jakalodra jeung si belang keur silih harangan, keur silih teuteuk. Si belang teureun-eureun gagauran bari nembongkeun sihung anu rangeteng katut ngebrehkeun sima. Tapi Jakalodra teu ieu ngarasa seber. Manehna malik ngaharengan ka si belang. Kituna teh Jakalodra bari tatan-tatan bisi eta maung tuluy ngamuk jeung ngaroeg ka dirina. Teu nyalahan. Harita si belang geus totojer sayaga arek ngaroeg ka Jakalodra. Gaur culung. Si belang loncat bari nyakarkeun suku hareupna. Jakalodra anu geus sayaga ti saanggalna gancang ngakilak ka sisi hiu. Rowegan si belang nyamber ka gigireun awak Jakalodra. Sakilat Jakalodra metakeun leungeun kencana keur ngababuk tonggong maung hiu beukdeus. Nanggal pisan kana tonggong si belang. Tapi eta maung teh teu kerel-kerel bangun teu karasaeun. Maung anu geus malik deui awakna tuluy ngadepong bari kokoer terus gagauran beuki tarik siga nu keur muncak amarahna. Gaur. Sedangkeun ari jalma anu tadi diudag ku si belangna harita geus ngajurung kunung nangtung tina tengah kebon eurih. Manehna ngarasa heran sabab ditonggoheun gawir kadenge aya nu pating kereblig jeung gagauran sora maung anu keur edan.
Anu jadi heran teh nahabat aya sora anu sing kareblig sagala jiga nu keur galungan. Jeung naha maung teh teu tuluy ngudag ka dirina aya naon sabenerna anu kajadian di luhur. Kajurung kurasa kapanasaran eta jalma terus rerencepan kukuda wetan punten kukudailan kana gawir arek ngintip ka tonggo. Barang bre eta jalma nepi ka tonggo gebeg manehna ngagebeg sabab nempo maung teh geuningan keur tarung jeung saurang jajaka. Ai nasaha eta jajaka teh euy bet wanian tarung jeung maung sigana eta jajaka teh lain jalma biasa euy. Kuning itu buktina we meuni gelut kalawan maung meuni rongkah kitu euy. Kitu gerentesna eta jalma. Aing rek ngalajonan we di dieu yeuh. Bakal kumaha cenah ke akhirna yeuh. Tapi ulah di dieu euy nyebutna euy kudu di tempat anu aman. Ke bisi jalma itu eleh aing dibreak di ku maung. Aduh, kudu dengan tempat aman mah yeuh. Cek eta jalma bari tuluy ngajauhan tinu keur galungan. Neangan tempat anu aman. Arek lalajo sabab maena panasaran bakal kumaha pi akhireunana. Sedangkeun di pakalangan katingali harita si belang geus rek narajang deui. Kuku-kukuna anu ranggoas bari jilek kabeh bangun anu hayangnya saak awak Jakalodra. Tapi Jakalodra mangrupakeun saurang jawara ngora murid pinilih Bah Murtado anu karek turun gunung. Manehna teh ieuh ngarasa gimir. Gancang Jakalodra masang jurus keur ngayonan si belang anu rek ngamuk nguak ngawi ka dirina. Sejat gaur eta maung ngagaur tuluy culung maung loncat rek ngarontok Jakalodra. Sedengkeun Jakalodra harita maena geus ngawatak jurusna. Jurus tapak geni akhirna siap digunakeun ku Jakalodra pikeun ngayonan si belang anu keukeuh hayang ngamangsa dirina. Sat leungeun katu Jakalodra katempo ngageleter lantaran geus dieusi ku tanaga jero. Salabung tina leungeun Jakalodra ngaluarkeun haseup ipis nandakeun hawa panas geus ngumpul dina sapasang leungeunna. Sedangkeun si belang harita geus ngadepong bari totojer arek ngarontok ka Jakalodra. Gaur eta maung gogouran matak soak pikeun jalma nu borangan. Tapi Jakalodra tetep tenang bari jeung sayaga diri. Si belang anu geus siap arek ngarekeb julung harita loncat bari ngerahkeun sakabeh kakuatanana. Kuku-kuku anu paranjang tur sareukeut siap keur nyakar. Sihung anu rangeteng siap keur nyeget ngorowot. Tai deui jalan keur Jakalodra iwati mapag serangan si belang ku sapasang leungeunna anu geus dieusi ku jurus tapak geni. Hiuk hubub hiat. Jakalodra ngakero bari ngahumbatkeun teungkeulan dina gerakan nu kacedak cepetna. Hiuk beugdeus. Teungkeulan Jakalodra keuna pisan kana hulu si belang. Sapada harita awak si belang mental ka tukang dina kayan huluna bencar jeung tutung duar gaur. Si belang ngagaurna teu labas harita sukuna langsung kokosodan
kosot kosot kusek kusek kulahek sanggeus ngosot ngulahek si belang tinimu ajal tina leungeun Jakalodra. Hayo sia modar bungan saha teu beunang dileleuyan sia mah belang daripada ngabahayakeun ka batur mending dipaehan sia belang cek Jakalodra tuluy narik napas panjang sabaraha kali. Geus kitu mah Jakalodra luak liuk tuluy itu ngatengok kapal bah gawir. Maksudna mah ningalian jalma anu tadi diudag ku si belang teh. Tapi labeng teu katingali. Sabab jalmana keur nyumput di tempat anu rada anggan. Nya sanggeus ningali Jakalodra bisa ngelehkeun si belang mah, akhirna eta lalaki teh kaluar tina panyumputanana. Laju katempueun ayeuna mah ku Jakalodra oge, aya jalma keur leumpang nyamperkeun manehna. Barang geus deukeut pok ngomong. Aduh, hatur nuhun Jang, nuhun. Manggeus ditulungan tina mara bahaya. Aduh, lamun teu aya si Ujang, beureunan mang teh geus diopi ku si belang Jang. Wanohkeun mamang pun wasta Jang. Ceuk Mang Wasta bari nyolongkrong ka Jakalodra. Gap atuh ditampanan ku Jakalodra. Sami-sami mah kabeneran we kuring keur ngaliwat ka palebah dieu. Cek Jakalodra. Nya aya atuh Jang urang ka saung huma heula. Tuh itu tuh saung anu mang mah nu aya di tengah huma Jang. Cek Mang Wasta bari nunjuk ka saung huma. Kebeg Jakalodra kaget. Tapi atoh oge aya. Sabab tetela si Mang teh geuning anu boga eta saung. Aduh, kebeneran atuh ari mamang anu gaduh eta saung mah. Kuring teh mang rek sasadu. Sabab kuring teh geus milu ngareureuh tadi di saung mamang ti peuting kamari. Terus di saung teh liweteun. Jadi ku kuring teh diliwet we nya mah. Ayeuna nu bogana aya, tah kuring teh rek menta diridokeun we liwet anu geus didahar ku kuring mah. Ceuk Jakalodra. Nyaritana sabalakana ngeunaan ngaliwat tadi isuk di saung. Oh, nya teu nanaon atuh Jang. Syukur nu aya saung mang aya mangpaatna. Kitu deui beas jeung pepelakan anu aya. Mang mah bunga we ari anu ngadahar mah Jang. Ulah sot teh lamun dialajang jualeun ari keur dahareun mah keun bae komo ku jalma anu keur aya dina lalampahan mah Jang. Cek Mang Wasta. Nya syukur atuh ari kitu mah. Sakali deui kuring ngahaturkeun nuhun pisan jeung hampunten Kang. Cek Jakalodra. Sakuduna mah mamang anu ngaturkeun nuhun mah Jang. Sabab Ujang geus nyalametkeun nyawa Mang. Cek Mang Wasta. Nya atuh ari kitu mah. Ayeuna kuring sejamit we Mang. Kuring sejarek nuluykeun di lalampahan ieu teh. Oh, nya mangga atuh Jang ari kitu mah. Bral didungakeun ku Mang sing salamet di jalan Jang. Nya Mang. Amin. Geus kitu mah leos we Jakalodra ngaleos arek nuluykeun di lalampahan. Ari Mang Wasta tuluy ngalengkah muruh ka saungna nu aya di kebon huma. Si horeng Mang Wasta kadinya teh arek ngalanglang pare sakalian arek barang Allah. Bus Mang Wasta abus ka jero saung tuluy nitenan kaayaan. Tulus Mang Wasta harita ngareret kana deukeut kastrol katempo halisna rada kerum sabab maena ngarasa heran lantaran di jero saung teh teu kataratas aya nu ngaliwat kaayaan rapih tur bersih kastrol ngagantung dina tempatna korek api jeung bungkus uyah oge aya dina urut pependil wadah beas.
beas oge aya di dina tempat paragina ngan ukur asin baru ngagantung eueuh ngan suluh ditambah suluh anu katinggal rada coceng teh katut hau aya lebu anu masih pacampur jeung ruha. Meni tarap di eta budak ngora teh pagaweana mah urut ngaliwat dirapihkeun deui pasti eta budak ngora teh kaluaran paguron sabab serenti jago gelut pagaweana oge hade eta budak teh. Cek Mang Wasta ngagerendeng ngomong sorangan. Geus kitu mah Mang Wasta niat erek nguburkeun si belang, tapi samemeh nguburkeun si belang manehna ngemprukan samak, maksudna mah ngarah bersih bisi kaprulukan tina suhunan. Tapi barang keur kitu Mang Wasta jadi buncelik sabab dihandapkeun samak teh aya duit. Aya duit geuningan buah nu si Ujang tadi katinggalun da aing mah terumasan dan duit di dieu, ceuk Mang Wasta. Geus kitu mah duit dicokot tuluy gura-giru kaluar ti saung si suganan Jakalodra tacan jauh. Tapi nalika ditinggalian teh Jakalodra geus eueuh, geus teu katingali jirimna, teuing leumpangna kabeh mana. Tapi nalika si Emang keur ngajanteng ulak ilik nempoan Jakalodra, na atuh ari ujug-ujug olo waktosna kabujeng seep wadia balad ATE ofisial keun atunya. Ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh kukitu kukieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.